teh di alam dunia teh kudu memahami tentang kehidupan, tentang alam itu supaya naon supaya mengerti ulah kudu dek maca wungkul urang teh kudu apa bacaan ieu teh buktina bakal kumaha rasana bakal kumaha warnana kumaha tah ku urang teh dibahas oh ieu mah rasana kieu tah ieu mah rasana amis asem pait atawa nepi-neuna tatina kata ieu teh nu diucapkeun teh kudu baca wungkul ngabamlam da mah mentak ngahasilkeun itu ku urang dibahas sok rasa ayat supaya mengerti disebut naon baca alam basa pihokilah tajilah gitu bidatilah urang baca dat mufrad alam